Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana. Kumaha daramang? Mudah-mudahan aya dina kasehatan sareng ginanjar kawilujengan. Wilujeng tepang deui sareng pibados di channel Politikus Cilik. Mangga satu acan dilajeng anu teu acan subscribe-na mangga kantun mencet subscribe-na, like, share sareng tanda loncengna supados dipasihan uninga di mana aya video anu enggal. Dina dangat ayeuna sim kuring bade maoskeun sajarah ngeunaan Pangeran Kornel. Pangeran Kornel nyaeta Bupati Sumedang anu kacida dipicinta ku rahayatna. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang ngawitan. Pangeran Kornel saumpama miang ka Sumedang ti arah Bandung, di antarana aya wewengkon nu disebut Cadas Pangeran. Mangrupakeun Gunung Cadas. Di tempat ieu dibangun patung Pangeran Kornel anu keur pahareup-hareup jeung Jenderal William Herman Daendeles nyaeta Gubernur Jenderal Walanda periode 1808 dugi ka 1811. Cenah saha ari eta Pangeran Kornel teh? Pangeran Kornel teh gelar pikeun Pangeran Kusumah Dinata kasalapan Bupati Sumedang anu mimpin tahun 1781 dugi ka 1828 anu jumeneng sawaktos lemah cai dijajah Walanda jeung Inggris. Dina mangsa kapimpinan Pangeran Kornel, Sumedang aya dina zaman keemasan. Wilayahna hampir saparo Jawa Barat. Kusabab loba kabupaten anu diubarkeun ku pamarentah penjajah Walanda tuluy digabungkeun ka Sumedang. Dina tahun 1816 wewengkon Sumedang ngalimpudan 15 distrik kayaning Balubur, Dharmaraja, Pager Ageng, Tanjung Sari, Darmawangi, Rajapola, Depok, Pawenang, Indihiyang, Malandang, Malangbong, Cicariang, Congeang, Ciawi jeung Singaparna. Wilayah Kabupaten Sumedang beuki lega sawaktu Kabupaten Sukapura dihapus ku panjajah tuluy jadi bagian Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang ayana di antara Kabupaten Limbangan, Parakan Muncang, Talaga jeung Cirebon, wahangan Cipunagara parat nepi ka Pamanukan, malah mah asup ka bagian Sumedang. Pangeran Kornel Bupati Sumedang anu dipicinta tur dipikanyaah ku rahayatna hirupna basajan, padahal inyana bisa wae hirup beunghar. Ngan kusabab nyantri sapopoena loba dibaktikeun ke rahayatna. Sumedang harita ngalaman kaayaan gemah ripah loh jinawi, sepi paling towong rampong, malah Komisi Walanda nyebutkeun yen Pangeran Kornel teh bupati anu jembar wawasanana, lebar wawanena dina sagala widang, malah dipisepuh ku para bupati di Tatar Sunda, remen dipenta ujanganana ku para bupati sejenna. Ayeuna kunaon sababna disebut Pangeran Kornel? Ieu teh sabenerna kusabab Pangeran Kusumah Dinata ku pamarentah penjajah
dijadikan pemimpin militer para bupati di Tatar Sunda. Kusabab kitu dianugerahan pangkat kolonel, sedangkan para bupati lainnya pangkatna antara mayor jeung letnan kolonel. Ari masyarakat teu bisa nyebut kolonel, antukna sebutan teh jadi kornel. Akhirna mah nepi ka ayeuna Pangeran Kusumah-Dinata kasalapan teh disebutna Pangeran Kornel. Pangeran Kornel jeung para bupati sejenna sababaraha kali menang tugas di kompeni pikeun numpes pambarontakan saperti pambarontakan Ki Bagus Rangin jeung Pangeran Diponegoro. Sabenerna hal ieu mangrupakeun strategi penjajah Walanda nyaeta Depide et Impera ngadu domba kaum pribumi. Perang jeung sadulur sanusantara eta bisa kajadian kusabab apan dina mangsa harita mah tacan sumebar rasa nasionalisme di kalangan menak di Tatar Sunda. Samemeh nanjeur jadi Bupati Sumedang anu kasohor Pangeran Kornel kungsi ngalaman heula hirup rudin. Sawaktu inyana rek dialapati kusabab hakna jadi Bupati Sumedang rek direbut. Kacaritakeun sawaktu bureuy keneh Pangeran Kornel sok disebut Aom Jamu atawa Raden Suranagara. Ti garis ibu inyana katurunan Raja Sumedang Larang, ari ti garis rama inyana turunan Menak Limbangan. Aom Jamu teh putrana Bupati Sumedang Raden Adipati Suryanagara anu mimpin 1761 dugi ka taun 1765. Sawaktu ramana pupus inyana teh can dewasa. Kusabab kitu panjajah ngangkat mamangna nyaeta dalam Adipati Suryalaga jadi Bupati Sumedang tahun 1765 dugi ka tahun 1773. Hanjakalna mamangna oge wafat sawaktu umur anom. Aom Jamu can dianggap dewasa jadi Bupati Sumedang. Pikeun Bupati Panyelang di Sumedang, pamarentah panjajah Walanda ngangkat dalam Adipati Tanubaya Bupati Parakan Muncang pikeun jadi Bupati Sumedang. Hal ieu sabenerna sifatna sementara. Samemeh Aom Jamu dianggap dewasa pikeun jabatan Bupati Sumedang. Adipati Tanubaya jadi Bupati Sumedang di tahun 1773 lebih ke tahun 1775. Malah Aom Jamu fungsi dipulung mantu ku Adipati Tanubaya. Ngan najan kamantu Adipati Tanubaya ngarasa teu panuju saumpamina Aom Jamu diangkat jadi Bupati Sumedang. Adipati Tanubaya kalah masrahkeun kalungguhan Bupati Sumedang kaminantuna nu lainnya eta dalem Adipati Patrakusuma Bupati Parakan Muncang nepika jadi Bupati Sumedang di tahun 1775 di tahun 1788. Najan kusakumna sesepuh Sumedang ditolak, pangangkat ieu kalahkah disaluyuan ku panjajah Walanda. Najan hakna pikeun jadi Bupati Sumedang geus dirampas ku Patrakusuma ngan teu cukup kitu wae. Aom Jamu malah rek dialapatina sangkan salilana kalungguhan Bupati Sumedang dicangking ku para menak Parakan Muncang. Samemeh maksud Patrakusuma hayang nelasan Aom Jamu laksana, Aom Jamu kaburu apalun kana rencana jahat eta. Inyana tuluy ngororos nyalametkeun diri ka Malangbong, saterasna naek kuda muru ka Pakidulan Cianjur. Niatna rek nyalametkeun diri tina pangudag musuh ditahan Patrakusuma anu rek ngalajiwana. Aom Jamu antukna nepi ka kampung Kalapanunggal di Pakudelan Cianjur nu jauh pisan ka mamana.
Inyana nyamurkeun diri jadi rahayat biasa ngan sawaktu-waktu kaparigelanana minangka menak turunan Raja Sumedang sok diasah. Aom jamu teh ahli dina naek kuda, lian ti eta resep maca Al-Qur'an. Hiji waktos kaparigelanana dina naek kuda jeung kapinteranana dina agama Islam mawa panasaran ka mandor kopi nepi ka ditalekna saha sabenerna jati diri aom jamu teh. Ari geus kitu mah aom jamu teh drek-dek nyaritakeun lalampahanana nepi ka Pakidulan Cianjur nyaeta pikeun nyelametkeun diri tina niat jahat dalem Patrakusuma anu rek ngalapati kusabab teu suka iyana jadi Bupati Sumedang.